Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 14 Al-Kabiratur Rabi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kabiratur Rabi'atu, dosa gede urutan kaopat. Bitarkis sholati, nyata dina ngabahas ninggalkeun sholat. Ini dosa gede itu cul sholat, ninggalkeun sholat teh dosa gede. Qala Allah Ta'ala, ngadawu Gusti Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan. Manana wallahu a'lam bimuradi. Fa khalafa, maka ngagiliran atau ngagantian atau ngaplus mimba dihim tisabada maranehanana saha khalfun generasi adau anu ngamomorekeun as-sholata kana sholat, wattaba'u jeung mengikuti maranehanana asyahawati kana sapirang-pirang syahwat. Jadi jaga bakal aya generasi anu cul salat. Ari PK ieu nage geus loba nu ninggalkeun naon teh salat. Berarti nanti ayeuna fasaufa yalqauna, maka bakal tiba maranehanana ghayya kana goyan. Goyan teh cenah salah sawios nami jurang dina neraka jahanam. Illa mangtaba, kecuali jalma anu tobat, wa amana jeung imankeun, wa amila sholihan jeung amal soleh. Tingali we tafsirna dina surat Maryam ayat 59 sampai 60. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ngadawu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa makna adhuha, lain cenah makna ninggalkeun salat teh tarokuha bil kulliyah, eta meninggalkan salat dengan keseluruhannya. Ini dimaksud adhu'us shalah, menyia-nyiakan salat, ngamomoreh salat teh lain ngandung harti cul salat sama sakali teu salat. Lain berarti teu salat. Walakin akan tetapi akhiruha, ngahirkeun maranehanana kana eta salat an auqatiha, tina waktu-waktuna salat. Ya artina salat sih salat, cuman ngalaksanakeunana, ngajalankeunana geus kaluar waktu. Eta teh kasub adhu'us shalah, nu ngamomore kana salat, teu menghargai. Salat subuh jam 8, salat lohor jam 4, salat asar jam 7, salat maghrib jam 8 peting, salat isya
jam 5 subuh sandai ta. Jadi artina ninggalkeun salat ngaluarkeun tina waktuna. Anu tangtuna ngaluarkeun tina waktuna teh bila udhrin kalayan teu aya uzur. Jadi nu jadi dosa gede itu ngaluarkeun salat tina waktuna teu make uzur. Ari aya uzur mah tangtuna ge aya uzur eta mah. Ari uzur salat sabriji ngan dua-duana. Hiji poho, kadua sare. Kalau mulai uzur salat deui uzur puasa segala rupa. Tapi sare nu kumaha jeung poho nu kumaha yaitu urusan fikih eta. Wa qala Sa'id bin Musayyab ngadawu Imam Sa'id bin Musayyab, siapa beliau? Imam tabi'in, tegasna imamna para tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah para sahabat, itu sebutna tabi'in. Tah imamna tabi'in itu adalah Imam Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu. Dawahananjeuna huwa ari anu ngamomore salat teh eta alla yusalliya dhuhra, teu ngalakonan salat duhur hatta ya'tiyal asru, sehingga datang weh waktu asar. Jadi salat lohorna dihijikeun jeung naon? Jeung asar. Ngarempet. Congdur. Tapi mah keluar itu. Daya anu asup. Tuluy wala yusalliyal asra, jeung teu salat asar ilal maghribi, nepi ka maghrib. Geus maghrib ge can salat asar. Wala yusalliyal maghriba ilal isya'i, jeung teu salat maghrib nepi ka jol waktu isya. Disebutna teh salat sate nu kitu, alias salat nu ditiir 5 anana dina waktu isya kabehanana. Jadi taraweh Kang mah salat isya teh ni 17 rakaat kabehanana nyaeta ieu mah. Nah, tuluy wala yusalliyal isya, jeung teu salat isya ilal fajri nepi ka datang subuh. Tah salat isya mah watekna lamun diengke-engke beuki engke teh beuki haroreang. Datang we subuh. Jongjon we lalajo di bioskop. Poho teu naon. Lain poho kata ngahaja we teu salat isya. Wala yusalliyal fajra ila tulu'i syamsi, jeung teu salat fajar teu salat subuh nepi ka meletek we panon poe. Jadi salatna dihijikeun jam 10 kabehanana. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh teh jam 10 beurang. Dibarengkeun jeung duha. Kitu teh buktina lain maksudna mah tiap waktuna kaluar naon waktu. Atawa sawarehna berarti mun maghrib salat isya mah da dina waktuna. Engke subuh salat duha. Kita duha mah dina waktuna ngan subuh lain. Engke teh lohor salat dina asar. Asar mah dina waktuna ngan lohor lain gitu. Jadi hartina aldhu'us shalah adalah meninggalkan salat kalau lain dina waktuna, meninggalkan salat dari waktunya. Jadi mengerjakan cuman di luar waktu.
Faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halah, maka sahabat jalma anu hos we maut alias pae wa huwa musirrun bari ari manehna teh musirrun ngadawamkeun ala hadhil halati kana ieu tingkah kitu we kalakuanana teh kitu jeung kitu pajarkeun teh atuh da kagok ieu teh keur ngaduk mun salat lohor pandijikeun teh jeung asar kagok asar ge teh kagok ieu teh engke we jeung magrib nah tah walam yatub jeung teu tobat manehanana wa adahu maka ngancam ka manehanana Allahu Gusti Allah bi ghayyin ku ghay, jadi diancam mendapat ghay. Naon ghay teh supaya geningan ghay barudaknya siligro aya lain ghay tapi jadina gay geningan kita dimalahkeun tina gay jadi gay. Halai gay, nah gay teh naon eta teh gay teh goy eta teh halo gay lihatlah saya lagi memposting ini nah misalkan make gay gitu gay teh artinya penduduk gay. Apa itu gay? Ghay itu adalah wading fi jahannam, hiji jurang nu aya dina neraka jahannam ba'idun qa'ruhu khabisun ta'muhu, anu sangat dalam jero pisan wah ting kumaha hayang nyobaan cenah ka jerona montong hayang anu khabisun ta'muhu sangat pisan jelek rasana teh teu ngeuleut pisan ambeuna ge beda gitu. Itu ghay namanya. Jadi gay teh naon? Kan ghay gin jabar go lamun ditulis ku aksara urang mah jadi ga gitu kan. Maihan kana iya ghay jadi gay gitu. Halo gay gitu. Barudak zaman ayeuna mah tak zaman teu jelas lah. GJ itu. Wa qala Allah Ta'ala ngadawu Gusti Allah Ta'ala fi ayatin ukhra dina ayat anu sanesna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat naon apal ieu masarere ge fawailun maka narakawel lil musallin keur sapirang-pirang jalma nu salat saha nu salat make kana rakawel kade maca ayat ieu ulah sapotong sakitu kunaon mama kunaon ente make tara salat sabab lamun salat kana rakawel loh mun salat kana rakawel heuh mata kuring mah salat di mana maneh anu salat kana rakawel pan dina Quran aya fawailun lil musallin narakawel keur nu salat nu salat nu mana maksudna lain nu salat nu bener nyaeta alladzina hum an salatihim sahun jalma-jalma nu tina salatna teh sahun mana sahun di dieu ae gofiluna anha tegasna mah poho tina eta salat mutahawinuna biha nganggap sapele karena sholat nyapirakeun karena sholat sehingga akhirnya beak we naonna teh waktu sholatna gitu cenah nu disebutkeun ang sholatihim sahun sehingga datang waktu anu anyar ari kitu mah masih keneh dina waktuna walaupun geus akhir saat lohor 2:30 asal can asar jeung kaburu eta mah masih keneh dina naonna dina waktuna teu nanaon eta teh ngan nanaonan gitu teu nanaon ngan nanaonan gitu saya ti awal atuh nu nesena
Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ngadawu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dauhanana dia naroskeun tentang masalah ayat ini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladzina tina masalah jalma-jalma hum ang salatihim sahun. Nu kumaha alladzina hum ang salatihim sahun teh. Qala ngadawu Kangjeng Nabi huwa takhirul waqti, nyaeta nu ngahirkeun waktu nepi ka salat kaluar waktuna. Dina pelajaran anu tipayun masalah fikih tentang waktu-waktu sholat kan, waktu sholat aya waktu utama, aya waktu ikhtiar, terus aya waktu karohah dan sebagainya. Nah, bahkan ada waktu tahrim gitu. Kita orang pan geus dijelaskeun masalah waktu-waktu salat. Takhirus sholati an waqtiha, tegas nama ngahirkeun salat tina waktuna. Samahum musallin, mereka itu dinamian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamian ku Gusti Nu Maha Suci musallin. Ngaranna teh musallin eta teh. Mereka itu di ngaranan musallin sama parantos ngangaranan Allah. Kamaranehanana nu ninggalkeun salat teh musallin, disebutna teh si musallin. Lakinnahum karana tatapina gitu. Tatapina maranehanana lamma tahawanu wa akharuha dina samangsa manehna geus nganggap enteng kana salat jeung ngahir-ngahir salat an waqtiha tina waktuna. Nah wa'adahum maka ngancam Allah kamaranehanana biwailin ku wail. Wa huwa ari wail teh naon? Syiddatul adzab, beratna siksa. Berat kana siksana teh kanu kitu. Naudzubillahi min dzalik. Mugi we urang sing dipaparinan taufik bisa getol ngajalankeun salat, tigin dina salat. Cek paribasana sanajan tepuguh tempatna oge nu penting asal naon ngajalankeun salat, ulah sampaikeun ka tidak sama sekali dina salatna dina waktuna. Wakila cek sapendapat mah huwa ari wail itu adalah wadin fi jahannam, suatu jurang di wae dina neraka jahannam. Lau sirat fi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi, lamun we gunung sina maruntas ka eta wail, ka eta jurang gunung-gunung nu aya di alam dunya digiringkeun ka dinya, ladzabat tangtuna oge melebur melepuh min syiddati harrihi tina banget panasna eta wail. Neraka wail teh panas. Saku panas kakumaha panasna eta we lamun gunung diasongkeun ka dinya melepuh. Gunung naon ya? Gunung batu. Enak urang jeung batu tegas mana? Tah gunung ge melepuh, tinggal komo meureunana jelema. Wakila wa huwa maskanuman tahari wail itu tempatna jalma yatahawanu bis sholati nu ngaringan-ringan nganggap sepele kana salat, wa yuakhiruha jeung ngahir-ngahir salat an waqtiha tina waktuna, illa ayyatuba ilallahi ta'ala, kecuali tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala, wa yandama ala ma farata jeung ngerasa nalangsa kaduhung atas apa yang telah lalawora nugus doraka manehanana. Gitu tobat ya tuh buru-buru.
ku tobat mah bea kabeh geda asal ditampi we tobatna ku saha ku Allah. Tina sapalihna syarat ditampina tobat teh adalah kudu aya nadam. Naon nadam teh hanyelu dina ati kaduhung atawa naon ngaranna teh menyesal sekali. Anu penyesalan eta teh menyesal kumaha menyesal anu nepikeun ka meratapina ge nikmat bijil cimata getih gitu. Gitu meureun hadepok mah. Menyesal jadi si hati teh tegenah gitu, menyesal kaduhung. Kumaha cenah carana hayang bisa kaduhung kudu kabayang panakolna. Kabayang lamun cara panakol geus aya dina hareupeun tarang urang rek digitik ya ku popongkol. Geus katingali kaduhungna teh gitu. Kaduhung moal deui gitu. Maling anak hayam kapanggih ku nu bogana rek diteungeul ku doran pacul. Manggading hulu paculna geus rek dinaonkeun. Kaduhung ampun. Ampun. Tah bijilna rasa kadung eta ti mana lain tina biwir cenah. Bijilna kadung mah tina hate. Jadi si hate teh ngarakacak, nepikeun ka inkisar, pecah we hatina di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa qala Allah taala fi ayatin ukhra sareng dadawuh deui Gusti Allah dina ayat anu sanesna Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya sok aya geuning nya sawarena khatib sok maca ayat ieu atawa paragi di dieu masih gana teh khutbahna teh nu ieu we da apal guruna semua jauh dina khutbah teh ayatna teh ieu we nya halus ya. Memang malahan sebenarnya mah daripada neangan ayat teu apal geus eta. Bahkan lamun di jeroan mah teh da jero atuh. Dawahan Gusti nu Maha Suci ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ngarimankeun la tulhikum ulah mohokeun aranjeun kabeh naon amwalukum harta-harta aranjeun urang teh ulah nepikeun ka katungkul ku harta nepi ka poho wala auladukum nya kitu deui anak-anak aranjeun ulah nungkulkeun ta anak aranjeun teh nepikeun ka mohokeun ka aranjeun ang zikrillahi tina zikir ka Allah. Naon zikir ka Allah teh keun ke wa may yaf'al dzalika jeung sajalma anu migawe kitu alias kajeun harta heula kajeun anak heula cul zikir ka Allah fa ulaika humul khasirun nu karit maranehna pisan adalah itu teh anu rugi itu. Qala al mufassirun ngadawu para ulama ahli tafsir al muradu bi dzikrillah ari nu dimaksud ku zikrullah teh fi hadhil ayat dina ieu ayat eta as-shalawatul khamsu salat anu 5 teh. Jadi lamun tinggal salat duha mah teu matak doraka, tinggal salat hajat teu matak doraka, tapi tinggal salat nu 5 waktu nah ieu nu bakal bahaya. Faman ishtaghala bimalihi fi baihi wa syira'ihi wa ma'isyatihi wa dhai'atihi maka siapapun orangnya anu sibuk ku harta fi baihi wa syira'ihi dina jual beli dina dagang sibuk jual beli kuang panan jual beli teh kabehanana ge ngalah harta liat eta mah rek jual beli nama anu sifatna secara konvensional atau secara ayeuna mah online nya deh ayo we nyoan HP jual beli
wa ma'isyatihi wa dhai'atihi jeung dina kahirupanana dina kagiatanana sehari-hari manehanana teh teuing katungkul ku naon ku harta dina pikiran teh wah deui duit kosor naudzubillahi min dzalik hari dibuka saeutik-eutik acan aneh sok urang pikirkeun jelema nu sok ngalamunkeun duit dina lamunanana duit miliar-miliar aya 5 miliarna jeung duit nu dina pesak 500 perak cik loba mana ya gede keneh nu 500 rupiah daripada nu aya dina pesak daripada 5 miliar nu dina lamunan mau bisa dibelikeun duit 500 perak mah lumayan bisa-bisa keur paogah di mana orang rek mengkol gini ngasok aya paogah ku 500 ge cager saya tuh. Ini bentar ge nuhun juragan gitu. Gitu. Wa waladihi jeung ku anak-anakna katungkulna teh. Anis sholati cultina salat fi waqtiha dina waqtuna kana minal khosirin maka ya teh tina golongan anu rugi wa hakadza tah kitu qala parantos dadawu saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam dawan kanjeng nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu pangheula-heulana perkara yuhasabu nu dihisab bihi ku eta perkara teh saha al abdu hamba maksudna pangheula-heulana amalan anu dijieun hisaban ka eta hamba si hamba rek diperhitungkeun rek dibalitungkeun amal mana ye yang pertama kalina gitu yaumal kiamati dina poe kiamah min amalihi tina amalna teh eta as-sholatu salat fa in saluhat maka lamun weh beres ieu salatna faqad aflaha maka sungguh dia bahagia wa angjaha jeung salamet beres weh salatna dihisab teh wah kita urang audit heula eta salat begitu diaudit pan aya tim audit kita jaga di ditu teh ngaudit salat urang ya teh sesuai teh jeung aturan ya MOU-nya sesuai enggak wah kamu itu niat nawa itu salat teh kumaha lillahi taala bener teh lillahi taala gitu wah eta teh komputerna ge super canggih atuh gitu tuh mun beres wah udah beres we bagja sih tapi wa inna qasat lamun teh ternyata kurang salat teh hargeuningan loba nu karurangna ieu teh ini persyaratannya kurang 1 ini kurang 2 ieu kurang 3 ieu mah kurang kabeh kumaha eta faqad khaba maka sungguh dia itu celaka wa khosira jeung rugi cilaka weh rugi weh gitu tambahan deui wa qala Allah taala ngadawu deui Gusti Allah taala mukhbiran bari memberikan berita an ashabil jahim rek ngabejakeun tentang penduduk-penduduk neraka jahim dawhanana ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ma salakakum fi saqar cek Gusti kenapa kau kokojayan dina neraka sakor batur-batur make dangdanan nu alus tutumpak ka kuda emas kereta emas ngablesat langsung arasup ka surga ari si laing naon ngadon kerebek di mana
dina neraka sakor. Apa yang mengambahkanmu kana neraka sakor gitu. Naon jadi sabab sia make ngagebrus kadinya. Qalu cek maranehanana teh lam naku minal musallin Gusti abdi teh tara salat. Tara salat rajin salat keluar tina waktuna bari teu aya uzur gitu. Tapi sok sanajan aya uzur meunang di misalkan ngarwe ulah ngahajakeun rek ninggalkeun salat bahkan kudu ngazam ti memeh datang waktu ge engke mah rek salat dina waktuna kudu kitu. Datang we waktuna rek salat awal waktu teu kaburu kasabab kajal ngajalan kena kewajiban pokona rek ngalaksanakeun dina waktuna kitu. Walam nakun nut'imul miskin jeung deui nu karebekan dina neraka sakor teh adalah lam nakun nut'imul miskin, tidak pernah memberi makanan kepada fakir miskin. Jalma miskin kerelek urang camual barang dahar hareupeun jalma miskin teu dibere jeung teu ditawaran torojol tukang mitek-tek manehna meuli nu miskin tuh minta teh sada terek-tek nah kaos nu nyaho wae teh mang tek-tek tuh jo langsung we manehanana naon kitu milaran we pagana teh wa kunna na'udzu ma'al khaidin jeung kami teh istuning nahudu we sarta khadiin naon khaidin teh eta anu sok non ngalecek bahasa orang mah ngaraheutan lah. Lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khadi'in. Kanak yatim teh menghardik selamanya. Artina teu nyaah kasasa mah komo kanu kuduna dipikanya dihare-harekeun. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin abdi teh ngabohongkeun kana ayana poe kiamat panya teh moal aya we kiamat teh da geuningan atuh da sama makin kesini teh makin canggih rarasan teh makin lila keneh we hirup teh panya teh moal aya kiamat sebab beuki canggih teh beuki betah rarasaan moal pae. Bahkan di mana geus pae ge engke teh urang teh hirup deui ceuk manehanana hirupna teh di dieu keneh deh atuh nu kitu mah marakayangan ngaranna hatta atanal yakin sehingga datang we ceklek maut ke datang we naon maut kitu ngabohongkeun kana poe kiamat alias teu iman kumaha geus kajadian kitu ari geus nyawa geus dina tikoro mah tuluy lamun teh mah manehna rek tobatnya moal ditarima cek pangeran teh kadongdora sia make ayeuna rek iman sagala rupa make ayeuna hayang balik di alam dunya tuluy rek ngalakonan heula salat kadongdora lain ge tempat ujian atuh geus finis sabab ayeuna geus finis mah nya ayeuna geus finis rek balik di kana setar teu bisa geus we paling jadian deui engke we ngan paling babak baru berarti bukan yang itu ayeuna we babak baru mah ti geus maot kahareup kitu tidinya atuh kumaha da geuningan kata langsara butuh pertolongan fama tangfa'uhum maka teu manfaat ka maranehanana naon syafa'atu syafiin ngabantuna sapirang-pirang nu tukang nulungan eta nu rek nyapaatan kitu berguna ka si eta mah syafaat mah aya ti Kangjeng Nabi teh ngan ka si eta mah nyoledat kitu teu keuna naha atuh da teu manfaat ka si eta mah da geus sidik aya dina naon kitu mudah-mudahan terus yang ditarima tobat urang sareng. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kangjeng Nabi al ahdul ladzi bainana wa bainahum
ari perjanjian anu antara urang nu ngabedakeun antara urang jeung antara maranehanana Yahudi Nasrani jeung kafirin eta as-sholatu sholat. Nu ngabedakeun urang jeung batur teh ieu salat. Faman tarokaha maka sawe nu ninggalkeun kana salat faqad kafuro atuh eta teh kufur. Jadi we kafir. Jama nu tara salat mah naon ngaranna? Kafir we gitu. Jadi atuh lamun urang hayang tetep renggenek dina Islam, omat salat ulah ditinggalkeun. Mata kolot bahasana teh kan jadi anak reka manajang gawe teh ka luar negeri Pak. Reka mana reka menige saparibasana rek ngajul kana langit ka-7 der kadinya usaha. Rek mebes ka sapatala kumasih laing paek kadinya rek nyebrang lautan kaditu ka dieu rek pindah dunya ge ceuk paribasana usaha kaditu ka dieu ngan mihape we ti bapa mah salat. Mihape naon cenah? Salat teh teu make dihapekeun sagala. Naon sababna amanah. Jeung deui salat itu adalah nu ngabedakeun antara mukmin jeung lain. Jadi kaciri ieu teh jama iman, ieu teh lain, gampang salat tara. Gitu ya. Mun osok salatna iman, mun henteu salatna lain. Sawe eta nu ngabedakeunana gitu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Rasulullah bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Antara hamba jeung antara kufur teh ninggalkeun salat. Jadi kieu seseorang cicing dina suatu zona antara zona mukmin jeung zona kafir. Di mana manehna make salat dia cicing dina zona mukmin. Ketika dia meninggalkan salat maka dia ngagebrus kana zona kafir kitu cenah. Hadisani sahihani, ieu dua hadis anu sahih duanana kitu. Ai dibaca wungkul mah nya geunah ngaderengdeng nu ngadengikeun jongjon we bari hees. Nah. Bandungan mata ke aksarana maksudna ngarah rada beunta. Aja ari bari ningali mah ningali apikeun aya teh geus ka mana, cenah teh geus ka mana. Da ditinggalian teh geuningan eueuh ka mana hancana. Jadi lain tinggalin nu kitu. Lain tinggalin mundur heula gitu tadi teh. Mundur heula urang nu ngabandunganna mundur heula urang hayang we dina nyari ieu ningalian anu ngajareblagna aksarana teh padahal nu leutikna geus kabaca gitu. Nah, kan bae lah. Kitu we eta mah. Variasina ngaji teh kitu. Da intina mah tina ngaji lain hartina urang kudu ieu naon ngajalankeunana. Wa fi sahihil Bukhari dina sahih Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayatosna Rasulullah sallallahu dadawuh man fatathu sholatul asri siapapun yang meninggalkan salat asar alias tinggalin ka manehanana teh salat asar ubito amaluhu maka dilebur sakabeh amalna. Waduh tinggalin salat asar amalna kabeh beah mangkading tadi teh geus dermawan geus itu geus ieu wah beak Kang beak dabongan tinggalin naon. Duh kumaha tuh buru-buru kodoan mata abdi mah kumaha eta pendapat nu nyebutkeun teu aya kodo salat. Tinggalin salat asar saja itu matak menghilangkan apa? Seluruh pahala amalna itu beak dilebur ayeuna cul salat asar kumaha lamun teh amat teu salat kamari ieu tuluy teh bae teu kudu dikodoan dawuh kodona ge eueuh ti dituna malah nyeueuh da ti dituna teh ti ditu ti mana nu jadi masalah apakah geus pernah ka ditu acan. Nah salat itu kewajiban ti Allah lamun teu dijalankeun ku urang berarti urang teh boga hutang ka saha ka Allah lamun tinggalin kudu dibayar entong masalahna tong wakaning ka Gusti Allah karek ka jelema ge boga hutang mah kudu dinaon kudu dibayar tinggal kumaha
tinggal ka Allah, mata ka Allah lebih dari harus gitu kudu mayar nate disebut teh kodo nu kitu teh ngaranna kodo teh mayar naon nu tinggaleuh wa fi sunani dina sabirang-pirang sunnah jadi aya hadis aya sunnah gitu. Istilahna teh beda nganda eta mah kajian ilmu mustalahat hadis itu mah urusan istilah-istilah pokokna mah cek urang mah hadis keneh we anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayaktosna Kangjeng Nabi dawuhanana mang taroka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah maka dia mah osok dinadomkeun dengan ari memeh salat teh barudak baheula nya di masjid gitu man taroka sholata wa man kana muta'ammidan bajazauhum jahannam kholidan fiha sahajal ma'anutara pan kitu baheula keur budak 5 waktu tur dihaja maka dibales ya jahanam holidan biar itu cenah kenang-kenangan eta teh lagu nostalgia itu bisa ngapal eta loga ke lagu kenang saha bae nama jarang eueuh nu kitu barudak teh nya pepeling ya jarang generasi aduh dawahan Kangjeng Nabi mang tarokas sholata siapa yang meninggalkan sholatna teh muta'ammidan bari ngahaja sengaja faqad bariat maka sungguh telah bebas minhu ti manehanana naon zimmatullahi tanggungan Allah artinya Allah tidak mau menanggung dia ku Gusti moal ditanggung. Nauzubillahi min dzalik.